wahdar teh hartosna sieun atawa rempan atuh pangna disebut izhar pedah jelas pangna jelas pedah teu ngangeguna anu panjangna dua harkat pangna disebat syapawi sabab mim teh kaluarna tina biwir dua anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna syafawi pangna disebut wahdar ari wahdar teh hartosna sieun kulantaran sieun urang teh kudu ati bisi kumaha bisi dibaca fa pedah ari mim jeung waw teh sami duanana tina biwir dua ma ngan bedana teh ari mim mah biwirna rapet antel ari waw mah biwirna molo maksudna molong biwir teh lain biwir molong tapi antara nu luhur jeung nu handap di tengahna aya liang anu paranti bijil angin atawa bijil sora wa sehingga lamun ngucapkeun mim biwirna muka moal bisa wa bakal pindah kana waw nya kitu deui ngucapkeun waw lamun biwirna rapet eta oge moal bisa lamun dipisahkeun izhar sapawi wahdar teh hurufna sabaraha dua nyaeta waw sareng fa mim jeung waw mah samakhraj mim jeung pa mah padeketan makhrajnya ngan lamun ditingali secara umum izhar sapawi hurufna sabaraha 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba izhar sapawi kalebet hukuman mim paeh nomor kasabaraha nomor katilu sareng qaidahna wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammi hasyafiyah katiluna izhar sapawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna wawin wafa'an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi mimpae izharkeun sing risi pisan kana wau jeung fa sabab padeketan mah padahal mah jeung naon jeung fa da mim jeung waw masa sami nya sarua nya ngan disebutna padeketan wungkul padahal mah likur biha padeket wal ittihad sami ngan lamun dihartian sarerea jadi teu mahi panjangna domna nya warofa'na eta oge sami jiga nu tadi nyaeta naon mad asli atawa mad tabi'i fauqa waw disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh waw teh statusna janten huruf lin atawa harap lin naon ari lin teh leuleus naon maksud leuleus teh teu aya kahesean kana letah nalika ngucapkeunana fau keur nyebut fau keur nyebut u na posisi letah dihandap fau sehingga lamun letah kaluhurkeun jadi bakal ngaganggu coba letahna angkat kaluhur da bakal jadi hese mantak kulantaran letah teu dilibatkeun disebut we lin ari lin teh leuleus maksud leuleus teh teu aya kahesean kana letah nalika ngucapkeun
nana ikhrajul harfi min ghairi kulli fatin alal lisan. Muncul Arabna mah kitu nya. Ngan haraplin lamun diwaqofkeun terkadang jadi madlin dengan syarat sabada haraplina sabaraha huruf. Sahuruf bari di barisan ari di dieu sabada haraplin sabaraha huruf? 3 huruf atuh sanajan diwaqofkeun ieu mah moal jadi madlin sabab teu cumpon syarat da jadi madlin soteh lamun sabada haraplina aya sahuruf bari di barisan atuh lamun 2 huruf atawa 3 huruf kaditu atawa sahuruf ge tapi teu di barisan eta mah moal jadi madlin tapi tetap haraplin. Huruf lin teh sadayana aya 2 nya eta wau sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun sareng qaidahna walainu min hal ya wawun sakana kulli amkana. Huruf lin teh aya 2 sadayana wau iya lamun jabar nu maehna. Tos madlin mah lamun naon? Lamun huruf sabada haraplina aya hiji bari di barisan. Neme qaidahna teh madlin lamun ngaos nah diwaqofkeun tapi ieu mah sanajan diwaqofkeun moal jadi naon? Moal jadi madlin. Fauqakumut tur alif lam mayunan huruf to ya. Namina teh alif lam samsiah nya sabab alif lam mayunan huruf samsiah nya salah sahiji huruf samsiah anu sabaraha anu 14 anu dikumpulkeun dina lapad tibsum masil rohman tapus dib zani am daksu alzonni zur syarifan lil ayat to aya dina lafad naon? Dina lafad tibnya pangheulana. Ieu to teh huruf samsiah. Huruf samsiah sok disarupakeun kana naon? Kana panon poe sedengkeun lam tina alif lamna sok disarupakeun kana bintang ceuk patokan di mana-mana cahaya panon poe katingali alias ti berang maka cahaya bintang teu katingali. Lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf samsiah dibaca maka lam nama henteu dibaca. Kunaon teu dibaca? Sabab diidgomkeun teh hartina diasupkeun. Naon cirina idgom? Aya tasdid atuh alif lam samsiah teh macana wajib idgham. Kulantaran wajib idgham lamna henteu dibaca da diasupkeun kana huruf samsiah. Sareng qaidahna sanihima idghamu hafi arba'in ma'asratin aidan waram kaduana alif lam wajib idgham dina 14 kawit ieu nazam tibsum masil rahman tapus dibzani am da'su adhonni surusarifan lil nya eta jeung lamba sing junun
ta ieu teh namina alif lam sam siah anu hakekatna mah sanes alif lam tapi naon hamzah lam da eta nu nangtung teh namina hamzah. Naon cirina hamzah sok narima kana baris lamun fauqa kumuna teu dibaca maka eta dibacana kumaha atur eta alif teh jadi di barisan kulantaran narima kana baris jadi naon ngaranna hamzah nya. Ngan diurang we sok nyebut alif lamnya padahal mah hamzah lam da ari alif mah salawasna tara narima baris.